Assalamualaikum, sampurasun wilujeng enjing wilujeng ngopi. Awali pagi mak kopi nya, sok ngopi nyusu ngeteh pagi-pagi sok udang boga ngopi dulu. Pokona mah ngopi, kumaha wae carana kudu ngopi, nusok ngeteh-ngeteh ngopinya nyusu-nyusu. Yang penting hidup mah kudu ceria, kudu senang, kudu happy. Tong dijieun pusing, setiap jelema masalah pasti boganya. Setiap jelema pasti boga masalah. Ku kapasitasna nu beda-beda, nu berbeda-beda. Aya nu sulit, aya anu gede, aya nu alit, pokona mah disesuaikeun. Da intina mah pangeran moal bati-bati masihan ujian ka jalmi nya teu sesuai jeung kemampuanna, pasti sesuai jeung kemampuanana gitu. Disesuaikeun urang ngarasa aduh ujian aing panggedena sia mah leutik ujianana, sia mah kieu sia mah moal sarua. Nah, cuman kapasitasna nu beda-beda. Maneh dibere ujian kitu, ya berarti maneh mampu ngahadapi, ngajalani ujian nu dipasihan ku pangeran pos kitu. Kuring kieu, ya berarti ujianana sesuai jeung kemampuan kuring. Nah kitu, jadi tong putus asanya. Intina ujian naon wae nu dipasikeun ka urang ku Allah, tarima ku hate nu ikhlas eta ya kuncina mah. Tong muluk-muluk, tong loba aral subahatnya, syukuran wae. Kumaha wae carana eta ujian saker kahirupan urang. Lamun urang lulus narima ujian eta, berarti naik derajat urang, dinaikkeun ku Allah nya. Teu kudu hayang dipuji ku manusia, teu kudu hayang disanjung-sanjung ku manusia. Lillahi ta'ala urang dipasihan ujian nu goreng, urang tawakal, pasrah, sabar, tetep usaha lanjutkeun kahirupan karena Allah. Insya Allah lulus ditaikeun darajatna ku Allah gitu nya. Boh dipasihan ujian kasenangan ku Allah, inget titipan sementara, tong sombong, tong adigung, tong bedegong, kudu tetep tungkul jika pare kahandapnya bantu anu teu mampu, tatangga dulur baraya anu teu mampu bantu kurang samampunna nya gitu. Pokona mah kudu silih asahan, silih asihan, silih ulasan, silih asuhan, orang Sunda mah gitu minimalnya. Kudu daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nya ngaudangkeun kanu labu, nyangan kanu poekeun. Kos kitu pokona mah ngopi. Da aing ngopi mah rada encer otak kuring teh. Duh, ya. Tah kopinya, awaliku kopi keluar mah. Lah pokoknya mah kitu pepeling dina dinten ieu nya. Lain pepeling saker batur sanes mamatahan lauk ngojay nya, sanes mamatahan manuk hiber. Ieu mah papataha sareng kangge abdi nyalira gitu. Boh nu ngupingkeun nya gitu. Nampi karena ucapan abi ya alhamdulillah diangge gitu ya, janten amal ibadah kangge nyalira na masing-masing gitu nya. Pokona mah ulah saling suntrungkeun antara sesama manusia, kudu saling dukung, saling motivasi, saling masihan semangat supaya kehidupan ulang kapayun leuwih manfaat gitu nya. Muda kaya raya, berkah dermawan, mati masuk surga eta tanya. Pokona mah kitu wae nya motivasi ti abdi dina dinten ieu, motivasi Sunda. Atur nuhun tos ngupingkeun, salam ka kulawargina sadaya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun.